Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pangbebrahmana. Mang Jaya sapara kanca berenderaskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Keris Titisan Iblis ayeuna teh para wargi dongeng karangan Koswara ayeuna nincak bagian ka-10. Para mitra sadaya mangga urang teraskeun hanca dongengna. Nu katuna kamari nyaeta Keris Titisan Iblis teh para wargi deh. Dongengnya nya ampun judul kabina-bina cenah. Tapi dah kitu para mitra namanya judul. Kumaha cenah buktosna mangga we. Jantawisna aya hiji keris anu bisa hiber ku sorangan bari ngudag-ngudag musuhna para wargi. Mangga urang teraskeun. Barabat nyiinah ngabejakeun kajadian nu dipilampah ku manehna. Yen basa nyiwiwi kaluar kaparangan kamar teu dikunci ti luar, kalayan basa nyiwiwi yakin asu. Harita teh ka kamar Sukmawati dirina terus kabur rencepan. Ngan basa geus aya di leuweung hanjuang dirina diudag ku siluman Nyimas Centring Keling. Jeung keris titisan iblis tapi basa dirina ampir-ampiran kabeunangan. Ku keris titisan iblis dirina bet aya cahaya bodas nu nyamber. Tug nepi kalesna teu inget di bumi alam. Kalayan inget-inget bieu geus aya di buruan imahna nu jadi aki. Kitu aki nu parantos ka alaman ku abdi teh. Nah saha nu tos nyalametkeun diri abdi nya manawi aki tiasa maparin kuningan abdi mah dugi ka ayeuna ge. Masih keneh poekeun aki. Nyi Inah mungkas caritaanana. Abari jeung tumanya. Ku tumanya angeunaan jalma nu geus nulungan manehana. Ke urang pelang heula susuganan aya kalemengna. Reup aki tabri meureumkeun socana bari ngahaja pipikiran dikosongkeun tina warugana batina ngacacang kanu anggang maluruh kanu jauhna. Atuh para mitra sadia hayang nyaho ku kalayan terbuka, hayang nyaho katerangan nu jentre ngeunaan saha-sahana nulungan ka diri Nyi Inah. Teu kantos lami brai aki tabri beunta lajeng anjeunna nyusutan karingat nu renung dina taarna. Tuluy nyarita semu berat. Hanya ka barudak. Hanya ka ari kitu nah kumaha aki? Hanya ka kumaha ki? Sarerean neuteub manco ka diri aki tabri. Hanya ka barudak aki teh ngarasa poekeun. Teu bisa nempo ku panon batin ngeunaan saha-sahana nu geus ngajait diri Nyi Inah tina ancaman bahaya. Tapi teu kudu jadi pikiran, teu kudu jadi kasusah. Isu pageto oge sigana baris kanyahoan ngeunaan saha-sahanan ngan anu nyata hakikat nu sumping na pitulung ti mantena nyata ti Allah Subhanahu wa taala. Ku kituna geus sakedahna seug ayeuna urang muji syukur ka Zat nu maha kawasa. Muji syukur ka mantena nu maha welas maha asih ka umatna. Poma di mana urang menang karerepet, menang kasusah, urang ulah daek mementa dan dedak ka kayu ka batu. Ka bangsa lelempat lemut nanging kedah ka mantena ka Allah Subhanahu wa taala. Nu maha gagah, nu maha tunggal. Maha welas, maha asih sareng maha agung. Nya kitu deui dina mangsa urang keur kasinugrahaan ku kabagjaan. Dina mangsa keur ngalaman mang pirang-pirang kakusubegamaan. Urang sawajibna muji syukur ka mantena. Nyaku jalan urang syukuran ka mantena, yakin kabagjaan sareng kasugeman urang teh bakal ditambahan ku mantena. Kitu tah barudak. Atuh para mitra sadaya. Darta nyarita, aki aya naon Jang Darta? Aki tabri mancokeun paningal ka Jang Darta. Ku ayana abdi nguping ka saurah Nyi Inah beuki yakin sareng tetela. Yen Sukmawati teh bager ukur populasan. Jadi dukun ukur kedok wungkul nu nyata manehna jalma jahat, jalma telenges kasasama. Ki ku heleta pisan beuki panceng niat abdi. Pikeun ngadatangan pamatuhanana. Pikeun ngayakeun panaluntikan sakaligus ngayakeun balitungan ki. Jang Darta dina nyaritana sumangat naker katempo dina sorot panona bangun anu ngemu ka ambek jeung ka keheul nu taya babandinganana. Memang kudu sagancang-gancang na ditarung ti kaditu Jang Darta.
nya tuluikeun we suka dengan wayahnya keur saheulaanan mah aki moal marengan. Aki rek marengan ti kaangangan, rek marengan ti dieu tapi keur ka ditunda mah ajak we si Odetnya. Mangga ki nanging ayeuna teh acan sumping geuning ge si Odetna. Sok murid datangna si eta mah keun teh kudu salempang. Sadang teh peuting wayahnya hidup di dieu heula. Lantaran aki saja makalan pi makaleun ke ujang yang hareupan Sukmawati. Kumaha kira-kirana daek? Mangga ki abdi mah moal bade baha. Adu mah kumaha aki we ki. Syukur. Para wargi sadaya Mang Suhadma ngarasa sugema oge ku ngabandungan obrolan antara Jang Darta jeung Aki Tabri mangsa kiwari. Kalayan muga-muga ku ayeuna Jang Darta poe isukan rek nepungan ka pasir Samoja. Sagala rupana bisa beres kalayan Nyi Sukmawati daek ngaku kana sagala rupa kasalahan jeung dosa-dosana. Kalayan muga-muga kahareupna ulah aya di kajadian nu matak maruring ka pulu-pulu. Mangkaning apa di ditu teh aya keneh pasien anu sejen ngarasa anehna teh geus eueuh deui kapentingan mah terus sepamitan rek mulang ka Gawiru. Najan sono keneh najan betah keneh resep keneh ngobrol. Aki Tabri jeung Jang Darta teu bisa majar kumaha tungtung nama ngijinan we kanu rek mulang. Tadina rek dijajabkeun ku Jang Darta tapi mung keun bae cenah deukeut jabati beurang keneh. Kitu basana Mang Suhadma nya tungtung nama Mang Suhadma mulang sorangan. Lempang kakulonkeun palebah parapatan Pananjung terus kebat kakidulkeun dibarengan ku dengerna sora tongeret nu matak waas jeung matak kagagas. Para wargi sadaya nya sanggeus Mang Suhadma eueuh. Aki Tabri jeung Jang Darta katilu Nyi Inah neruskeun di ngobrol. Aki Tabri nanyakeun ngeunaan saha-sahana mojang nu araya keneh di ditu. Da ceuk Nyi Inah mah cenah aya 3 atawa 4 deui. Hanya ka nuliana mah tara diparengkeun panggih. Ari lain jeung Nyi Wiwi manu kaganggu ingetanana diparengkeun sakamar jeung manehanana. Keur jongjon ngarobrol tiluan celengkeung di buluan aya nu gegeroan ka Aki Tabri. Aki aya saha di imah manehaneuteun yo? Oh ieu aya Jang Darta jeung Nyi Inah manehna. Buru-buru gerak ka dieu. Temal Aki Tabri ngagorowo parihatena atoh lantaran pamajikanana geus datang. Kucan teh aya semah geuninnya. Beli kana palupuh tepas kadenge anu leumpang. Beuki lila beuki deukeut. Berai panto muka breh tetelan Nini Esi. Atuh Nyi Inah gancang rontokan si Nini bari ngagaur ceuri. Nini, ya abdi Nini. Dadah teuing ucu. Aduh, syukur hidup geus mulang Nyai. Nini Esi terus ngajak diuk ka incuna. Nyi Inah nyaluuh dina lahunan si Nini bari nyegeruk ceuri. Atuh si Nini ramisak juuh ku Cipanon bari leungeunna mah tara reureuhna nu sapantongong jadi incu. Dedeuna keur nyaah nu taya babandinganana. Kamana wae atuh hidup teh Nyai? Pangna 2 bulan eueuh di lembur geuning. Nyi Inah anggur ngagaur beuki tari. Kun keku kami didongengkeun lalakonna mah. Nininya anggur geura nyangu ka itu. Baru dah ketucan jalahar jeung ieu Jang Darta aya deui apaan. Ai heueuh katungkulkeun ku kasono si Ujang mah diantep. Kumaha cager anak king? Nini Esi ngalesotkeun rangkulanana Nyi Inah. Atuh Nyi Inah diuk di gireunana song Nini Esi sasalaman jeung Jang Darta. Pangesto Nini tema Jang Darta bari nampanan leungeun si Nini. Sok atuh kadinya sinjarongjonya nih reka nyangu heula. Nini Esi reka tuluy lidit ka dapur tapi kaburu kapiheulaan ku Nyi Inah ngaleos ka dapur bari pokna. Sabios Nini abdi we nu nyanguman Nini. Oh nya bareng atuh jeung Nini urang ngagoreng peda tuh. Keur deungeun mah aya dina tetenong gerayu. Mangga Nini. Nyi Inah geus ngaleos ka dapur manehna rek sorangan nyangu jeung ngasakeun deungeunna. Pikeun ngalaksanakeun parentah Aki Tabri nu jadi akina pribadi. Nya sanggeus Nyi Inah aya di dapur para lakwe Aki Tabri ngadadarkeun sakur nu kaalaman ku Nyi Inah. Luyu jeung tadi dicaritakeun ku Nyi Inah ka manehna. Nini Esi meuni ceruk-cerek kalawan sababaraha kali. Harita teh para mitra sadaya ngucapkeun tasbih teu karasa Cipanon menibasi. Marengan batin anu nalang satunggara tapi kiwari dipungkas ku muji syukur kanu agung. Ngucapkeun hamdalah ku ayeuna tetela
geus dipungkasku kabagjaan. Para mitra sadaya ngaso heula. Ngaso heula ngaso. Kocapkeun para wargi sadaya. Kaayaan pasosore di pilemuran mangsa asar katompernakeun. Estuning mata ku asna kerto ngereting dalenger, pate malanjing manuk-manuk nurek ngarampi. Di belah kulon layung beureum sigan geus rek tilem, baristu maninah maranti dina pangreurehanana. Hayam-hayam nureang diburuan geus ngarampih ka paranye. Dipapageun ku pating berelna soradoma jeung embe nu hayang diparab deui ku dununganana. Nyiina harita pamitan ka Aki Tabri jeung kanini esih nurek barali ka panyinangan. Lain teu sono lain teu bosen ngobrol jeung akina jeung ninina Katut Jangdarta. Tapi karunya de indung bapana bisi arep-arepkeun lamun manehna nepi ka ngenong teh. Mangkaning tadi bebejana marek sakedeung moal terus ngenong. Tadina mah ku Jangdarta rek dijajabkeun jabati meunang pangjurung ti Aki Tabri. Oge Jangdarta ngarasa melang sok bisi aya naon-naon di jalan. Tapi nyi anah mugen-mungeun majarkeun teh keun bae. Da moal acaang keneh jeung deukeut. Apan ti pada suka ka paninangan teh geus 15 meniteun leumpangna. Buah kurang lamun leumpangna gancang. Nya tungtung nama nyi inah mulang sorangan ka kulonkeun. Palebah parapatan leumpang ka kalerkeun antare jeung salsenaker bari ngararasakeun segerna hawa pasosore. Malikan kaayaan di imah Aki Tabri mangsa harita Jangdarta jeung Ki Tabri geus bebersih. Geus marandi di pancuran wetaneun imah malah nyarelekna waktu teu karasa geus wanci magrib. Nya bada dur kareungeus sora bedug Jangdarta jeung Aki Tabri arinit ka masjid nu teu pati jauh di imahna. Malah diteruskeun ku salat Isya harita para mitra sadaya. Henteu waka bali ka imahna, rengse salat Isya dituluykeun deui. Tuluy manehna teh akana wiridan beres wiridan kakara manehna barali. Kaparenga deui mata kresep tu manina lantaran najan sore keneh oge kaayaan teu poek teuing. Lantaran para wargi sadaya caang bulan najan ukur sapasi. Datang ka imah kasampak harita. Si Odet geus aya eta budak ngora nu pangawakan penek busak kelapa kulitan hideung lesteng. Bari buuk jocong hanya ngecungar sengir surasuri barang tepung jeung Jangdarta. Solongkrong ngajak sasalaman ka Jangdarta pok ngomong canael. Hihi, ayuh, no damang mau janglah. Oh, damana wita parantos tujuhnya. Dasar jalma beuki heureuy. Ngomong teu boleh dibarengan ku nyerenge. Sehat det ayeuna mah. Teuing isukana meni getol geuning balik teh diburit-burit wae. Meni peuting det. Cek Jangdarta dipungkas ku tumanya. Aduh, pugunya itu jang ya, bukan dunungan je. Bagerna kerel, da bakating ku bager ni tah macul ge, nepi ka burit. Ayuh, bagja ye tepung jeung ujang ya. Bieu ceuk aya ceuk Mak Odet. Cenah ka Jangdarta, isukan rek ulin ka Pasir Samoja, nepungan dukun geuli sakti. Nya kitu. Memang bener Mang Odet, kumaha rek milu atawa teu. Ayuh, pugu we ari maju ti baheula ge. Hihi. Mun mah ya. Jeung Kita beri teh pan Bapak Odet. Cenah kieu bisi hayang boga ilmu, datang maneh ka Wanoja jeung dukun Wanoja. Sukmawaci. Syukur ayeuna ka ditu jadi aya alasan rek ku guru ka ditu lah. Nah, lain rek ku guru mah atuh. Da lain rek ku guru ka ditu mah deh. Kudain rek naon tuh? Odet nanya bani bunceli. Taroskeun we ka Aki kadinya, Jangdarta anggur ngareret ka Aki Tabri. Kieu nu matak det euy. Maksud Jangdarta kadinya teh nyaeta rek nalungti perkara maotna Ki Adar. Ramana Jangdarta jeung maotna Nyi Titi putrana Ki Suhadma. Bebene Jangdarta jabati eta ge cenah rek nanyakeun perkara kalakuan salila ieu nu dipilampah ku manehna. Jeung rek nanyakeun perkara keris titisan iblis na aya keneh di manehna tawa eueuh. Kitu kaperluan Jangdarta ka dieu teh. Aki Tabri ngajelaskeun. Jadi lain rek nyiar ilmu nya. Moanya kudu ke guru ilmu sasar atau ilmu model kitu mah Odet.
maneh masuk ke mana wae barina oge dinanya lagi mana rek ku guru moal diinan atuh keheulanan bawa anak di sina guru kanu inung terek mah sakitu jahat jeung telengesna ini esi nyaritana bari jebi sarta ngarinat ka Aki Tabri tibang mesem si Odet can apal kana dongengna ngarasa heran atuh pok tumanya ka Aki Tabri bapak nya gitu lu jahat teh kejam teh geulis teh inung terek uing oh canyakeun we ka inungnya nih ini tuh gerang lieur Odet mah kaditu kieu seru jeung bal jalung boyongkeun temak sini temak situ ayo ayo nya kitu kaya nya cepu gua ayeuna Odet mencerong ka inungna nya heueuh lantaran memeh kawin ka kami teh bapa maneh baheula kawinna teh ka si Sukmawati baheula ngaranna Minari ngaranna teh bodoh we bapa maneh mah geulis-geulis rek diserahkeun teu lebar-lebareun geulisna pan geulis nepi ka ayeuna masih tetep geulis jaba genteng mending ora keneh benteng keneh jaba luhur ke ilmuna bodoh bapa maneh mah iya dina nyaon sok katuntulu ya sanggup teh tuh boga pamajikan kuno muhit bangsa dedemit bangsa lelemat lemut geus lain mah urang badamikeun perkara rencana jang data jeung maneh Odet isukan moal maneh milu sing kumaha kitu bapak mangga kieu ningakeun lah margi rumaos abdi mah ukur kedu tekad sareng kahoyong da katiasa mah teuing subung ki Jang Darta daria nyaritana narumasakeun dirina sepi ku pangarti suda ku pangabisa. Para mitra anu mulia, kakara gerek ngab Aki Tabri gerek ngadadarkeun soal rencana jeung permaksudan saterusna ngeunaan piniangeunana Jang Darta jeung Jang Odet poe isu. Kadenge anu keketro kana pantau bangun tarik jeung rusuh. Jet nu ngarobrol jempe nu nyata Aki Tabri tetulus ngomong pari pok harita nyarita pok tumanya. Saha dade? Saha di luar? Ini Aki abdi. Cek nu di luar meni jelas kadenge sora Nyi Inah dibarengan ku cerik ngaguk-guk. Bangunukannya nyerian. Oh Nyi Inah buru-buru buka pantona dit. Ulah. Jung si Odet nangtung berai mukakeun panto. Sabada tulak diputerkeun nya atuh ari bus ai dregdeg Nyi Inah lumpat si Odet ditubruk nepi ka ngacengkang Nyi Inah nyuuh kana lahunana Nini Esi nu masih keneh kaget ku datangna nu jadi incu gaur Nyi Inah ceurik mun ditarik nakar mepeuskeun kaayaan peuting harita nu simpeng ini silakan ini hari Inah jeung saha ini naon Nyai aya naon bageur Nini Esi ngagebi-gebi gawak incuna. Pejakeun ka mang yang naon atuh? Tenang lah ya mang. Naon masuk pejakeun. Panjang teh ka balik. Nah idaya ka dieu bari teurik. Cing pejakeun naon lah. Aya naon ya mang ban. Cek si Odet bari jantung namah ngadak-ngadak takiburan. Mang Odet cilaka mang aduh. Nyi Inah cengkat tina lahunan Nini Esi bruk nyuuh kana lahunan si Odet. Nunya tak mamang napisa. Tulungan abdi Mang Odet, tulungan mang. Oi pejakeun ka mang ajo naon nyanyi. Naon pejakeun ka mang ajo. Tulungan teh tulungan naon? Sing denyang Nyai Aki maruas jeung geumbeur ya cing nyarita nu tenang. Nah aya naon jong. Aki Tabri nyarita tenang najan hatena mah gegebegan sok sieun aya bancang pakebuh di imah anak binantuna di Panyinangan. Nyi Inah cengkat tina lahunan mamangna nyata nama si Odet terus mencerong ke Akina katara panona meni carindul pok manehna ngomong pegat-pegat dibarengan ku sora nu semu peura Aki Nini emak teh emak bruk nyuuh kana lahunan Akina kunaon indung hidup teh bageur kunaon saurkeun Nyai aya naon ceuk Jang Darta milu panasaran hayang geura nyaho kana kajadian nu geus tumiba kadiri Nyi Inah pangna datang-datang cerik nah aya naon. Emak aduh emak. Nyi Inah ngomongna teu kana pegat-pegat malah anggur jung nantung manehna nang. Geus kitu berebet tumpat kaluar sakedeung ninggalkeun imah Aki Tabri. Puguh sarerea reuasina keur. Bu, kala kayu umpat geuning si Nyai teh. Nyi Inah, aduh, gancang susul ka itu Akina. Odet susul kan itu jeung Jang Darta susul si Nyai bising kumaha onam
penting deui kumaha we atuh lah naon cenanya jeung kunaon ari nung si nyai atuh lah aya wae aing mah nya hing sinini kalah kaceuri ieu urang tuturkeun lah Mang Odet ayo jang lah malang ge Mang Odet mah Jang Darta jeung Jang Odet terus kala luar beretek lalumpat hadena jalan gede teu walurat jabarada caang bulan ngan lapur najan manehna lumpat Nyi Inah teu kasusul najan kitu manehna nuluykeun lumampahna lumpatna da yakin Nyi Inah teh balik ka paninangan di satukangeun Jang Darta jeung Odet Aki Tabri ge lumpat malaleuwi gancang batan duaan sakedeung ge pelebah pengkolan ka Mulyasari nuduaan geus kasusul harita teh barang ngalumpat bari jeung lumpatna panghareupna si Odet nanyakeun si Nini banyak mah bapak keun wae sina tunggu imah inung ilaing mah karunya hari kudu barang lumpat mah wis eungap ke isukan aya naon-naon mah teh ngacawang ke heulah cenah lah si Odet napas renghap nanyu bangun ripuhna karena jan kitu maneh terus maksakeun lumpat panghareupna ditema ku Jang Darta pangtukangna Aki Tabri kebat lumampah lumpat marengan hate sewang-sewangan nu pinuh ku kapanasaran datang ka imah nu jadi anak lain deui Aki Tabri sapara kanca ngagebegna lantaran kasampak di kamar Nyi Tarmi ayeuna keur ceurik gagauran bus ka jero breh tetetela Nyi Tarmi inung Nyi Ana geus palastra sakujur awakna pinuh ku getih ngaso heula parawargi ngaso heula ngaso para mitra kaum dangu datang harita ka imah nu jadi anak lain deui Aki Tabri sapara kanca ngagebegna lantaran kasampak di kamar Nyi Tarmi aya nu keur ceurik gagauran bus ka jero breh tetetela Nyi Tarmi indungna Nyi Ana geus palastra bari sakujur awakna pinuh ku getih Masya Allah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun astagfirullahalazim la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dedeting anak king dedeting Darmi nyai Aki Tabri bener-bener ngarasana langsa tunggara nutaya babandingan anak nyaksian anak Nyi Tarmi geus palastra dina kayan pikawatir sedang didinya ngan aya Nyi Inah nu kakara datang terus nyuuh kana beuteung indungna bari ceurik gagauran beungeut pinuh ku getih teu ieu dipirosea Jang Darta jeung si Odet babarengan babacaan bari sasak babara kali istighfar kudu sangka nyaksian kejadian seperti ayeuna malah tungtung nama si Odet bruk we nyuuh kana palebah bitis nu jadi lanceuk bari ngagaur jeung cerikan tarikna aja aduh ya uing aja ampura uing tungtung nama rame para mitra atuh harita ge Mang jeung Alo cerik babarengan yang cerikan layon nu baseuh pinuh ku getih Aki Tabri ngareret ka Jang Darta bari pokna ujang abdi ki tema Jang Darta bari nyusutan beungeut nu ngadadak baseuh juuh ku cimata wayahna susulan sini mangga teu leleda jeung teu loba omong Jang Darta harita keneh kaluar tina wawangunan imah Bitarmi kebat lumampah seja nyusulan Nyi Esi kapada suka samiangna Jang Darta pok Aki Tabri ngomong ka si Odet wing naon atuh kunaon atuh aja teh bapak aduh naon teh cek si Odet bari terus luwalowe najan ari beungeut namanya hareup ka Aki Tabri bejaan tacanga urang dieu tuluy laporan ka LP bejakeun ka RT keun nya sore keneh euy ngentungwana dunya aja di dieu nya jigwe keun kumaha apa we kumaha marmungan nu penting mah kada bae ka ditu moal nyambungan kumaha banyak eueuh siapa majikanana sina ka dieu kita tahan ka pamajikanana supaya geus jadi ditah teh yo nya kada tenang teh nya tinggalkeun nya kumaha cek si Odet nyekela leungeun Nyi Inah bari segeruk ceurik Nyi Inah ungeuk kada nya bapak di dieu ulah sare ieu dari mana sok amanya wae siang ngomong tinggi ka ditu Pak RT jeung kokolot bejaan sekalian udah
Siodet harita rumangyeung sigan eueuh tanaga. Memangnya para mitra sakujur awak leuleus lungse taya tangan pangawasa lasa leklok. Tapi manehna maksakeun kaluar neruskeun hancaga rapat. Ngalaksanakeun parentah menjadi bapak sakedeung geus kalaluar. Waktosna para mitra.